Salajengna simkuring katurkeun ka masing-masing tim kanggo ngamanangkeun diri dimimitian ku tim pro mangga ka tim pro. Tepangkeun nami abdi Villa Siti Azhara salaku pambicara kahiji ti tim pro. Tepangkeun nami abdi Muhammad Bagas Bordala salaku pembicara 2. Tepangkeun nami abdi Adrawiyah Zahra salaku pawicara katilu ti tim pro. Salajengna mangga ka tim kontra. Tepangkeun nama Odi Ferry, salaku pembicara kahiji di tim kontra. Tepangkeun Nabi Abdi Dani Ramdhani salaku pembicara kedua dari tim kontra. Tepangkeun nama Abdi Fikri Ramadan, bicara katilu di tim kontra. Salajengna mangga ka tim netral. Tepangkeun nama Abdi Sadira Prakarsa, salaku tim netral. Salajengna mangga ka tim netral kanggo ngadugikeun argumenna. Mangga ka tim netral. Politik anu aya di sakola teh sabenerna teu naon, tawa halus-halus wae. Atanapi sahalus nama politik teh kendah nama teu aya di sakola. Mangga ka pawicara hiji di tim pro simkuring hangkeutkeun kanggo ngadugikeun argumenna salami 1 menit. Artikan politik pikeun siswa penting pisan. Salian tinggal ngarobah pola pikir oge pikeun ngarenjatkeun partisipasi siswa. Asupna politik ka lingkungan sakola mawa manfaat pikeun sadaya nu aya di sakola khususna siswa-siswi nu kadek ngagaduhan hak sora. Di mana siswa-siswi eta pasti merlukeun edukasi atau tata cara ngagunakeun hak sora nu bener. Ayeuna politik di sakola oge mangrupa usaha pikeun ngahindar tina hal nu ngaranna golput atau golongan putih. Pentingna atikan politik tidak mangsa rumaja nangtukeun tingkat luhur kasadaran politik hiji jalma. Leuwih awal urang diajari ngeunaan politik, kasadaran urang bakal leuwih luhur. Daek ilu biung langsung jeung tiasa tanggung jawab salaku warga nagara anu hade. Salajengna mangga ka pawicara hiji di tim kontra. Teruan masyarakat. Politik mampu sang dilakukan kuat masyarakat pikeun kamaslahatan umum. Politik mangrupa hal anu aya patrina jeung administrasi publik pemerintahan jeung negara. Bukituna kuring teu satuju kana publik asup ka sakola. Sabab secara umum politik dilaksanakeun di lingkungan masyarakat jeung pemerintahan. Politik asup ka lingkungan sekolah bisa ngaganggu kegiatan sekolah. Salajengna mangga ka pawicara 2 di tim pro. Seperti contoh kamari aya sosialisasi ti panitia pemilihan kecamatan PPK jeung panitia pemungutan suara PPS ka sakola urang. Anggota-anggota eta ngasosialisasikeun ngeunaan pemilu di 2024 di antar sana ngajelaskeun ngeunaan cara-cara pemilih pikeun pemulia saha atau naon wae nu ku urang bakal dipilih pemilu 2024 jeung nu sejenna sosialisasi eta ngabantu pisan pikeun siswa atau SMA nu karek ngagaduhan hak sora. Mun teu aya sosialisasi di anggota pemilu urang sadaya moal terang cara-cara nu bener dina ngagunakeun hak sora. Kusabab eta artikan politik penting pisan pikeun sadaya khususna budak sakola nu yuswana karang nincak 17 tahun. Salajengna mangga ka pawicara 2 di tim kontra. Pertanyaan ka moderator. Abdi teu satuju ngeunaan politik asup ka lingkungan sekolah sababna ngarugikeun ka warga sekolah. Contohna ngaganggu kana waktu pelajaran nu kuduna waktu diajar teh kapotong ku ayana acara politik janten si murid teh teu dialajar. Lamun aya acara politik saeutos kamari si murid-murid teh seueur anu teu ngadangukeun sama si kene aya nu ngobrol jeung babaturanna. Jadi ayana politik teh teu efektif. Sabab ieu budak sekolah jadi sok aya kene anu teu tertib. Salajengna mangga ka pawicara 3 di tim pro. Kasus sejenna anu ngamungkinkeun politik asup ka sakola salian ti urang nyaeta SMA 3 Yogyakarta. Di
dinyatakan dina pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu nyaeta iwal ti fasilitas pamarentah jeung tempat artikan salila aya idin ti nu ngawasa tempat anu dimaksud sareng hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Oge saur Menteri Koordinator Bidang Pangwangunan Jalma jeung Kabudayaan Muhajir Effendi ngabales putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 PUU 20 2023 anu memungkinkan lembaga artikan dijadikan tempat kampanye. Tujuan sosialisasi ti panitia pemilihan kacamatan jeung panitia pemungutan suara mere pemahaman ka siswa sangka nyaho kana sagala tahapan anu baris dilaksanakeun ku KPU jeung pemilu tahun 2024. Salajengna mangga ka pawicara tilu ti tim kontra. Atur nuhun rangosna. Sim kuring teu satuju kana politik asup ka sakola kusabab ngalanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ngeunaan pemilu pasal 280 ayat 1. Tim kampanye pilkada dilarang ngagunakeun tempat ibadah jeung tempat artikan atau tempat diajar. Jadi jelas pilkada kacida ngarugikeun pihak sakola sabab bener-bener ngaganggu kegiatan di sakola. Salajengna lebet kana sesi tanya jawab ti tim pro ka tim kontra. Mangga ka pawicara hiji kamu masihan patarosan ka tim kontra salami 2 menit. Abi bade ngatos kadami. Lamun teu aya atikan politik di sakola, kumaha lamun generasi urang bodoh dina hal politik? Izin ngawalar, tugas orang di sekolah teh kudu diajar sanes diajar politik sabab diajar politik mah engke geus waktuna umur 17 kayaknya bakal diwejan ti pamarentahna. Itu nuhun. Izin nyanggah, tapi sealus-alus nama politik teh diajarkan sejak ti leuletik gitu. Supaya kadituna lebih ngerti. Izin menyanggah kan waktu kerletik mah kuduna ge diajar lain politik sababnya kayaknya bakal geus 17 mah bakal dibejaan ku pemerintah gitu. Izin menyangka, tapi kan di sekolah seueur anu karek umur 17 tahun. Bisi mah teu acan aya nu ngabejaan kitu cara-carana tadi bejaan ka sekolah gitu. Izin menyanggah juga. Izin menyanggah oge. Dan teu di sekolah oge di sekolah oge politik teh dibejaan di pemerintah oge aya. Jadi teu kudu di sekolah sabab ngaganggu kana pelajaran. Pemerintahnya itu di mana? Di desa. Pemerintahnya di desa, di dekat. Kumaha lamun urang mah nuju teu aya di desa gitu kan. Jadi kan si kumaha lamun urang mah nuju teu aya di desa. Jadi urang teh terang cara-cara eta politik lamun teu aya di sakola. Mangga ka pawicara 2 kanggo masihan patarosan ka tim kontra. Abdi bade tumaros ka Peri. Lamun sakirana artikan politik di sekolah teu penting naha diayakeun ke kertas. Aduh kata mah politik anu di sekolah tuh udah lain gua sekolah. Ini legal gitu maksudnya teh. Karena mah Mangga ka pawicara 3 kanggo masihan patarosan ka tim kontra. Abi bade tumaros ka Fikri. Aya teu pasal anu ngajamin urang bisa ngarti politik tanpa aya atikan politik di sakola. Izin ngawalar. Sim kuring teu pade nyaho gitu kana pasal nu aya dina undang-undang tah.
tapi saenyana lamun politik diajar di sekolah gitu pasti eta ngaganggu karena kegiatan ka sekolah. Contohna kamari gitu kegiatan nu di dia kan eta saenyana gitu kegiatan eta geus dikumaha gitu geus dicaritakeun ku pemerintah. Tah urang teh masih tengah teh gini. Sok abi bae teu maras gitu ngarti teh nu kamari nu dieu kan teh pasti gitu ngaharulang panas yang asup sekolah kan. Mangga kampawi challenge kanggo masihan patarosan Katimpro. Abi bade cumaros ka Bagas. Naon anu anjeun bisa mikir yen politik teh alus asup ka kalingan sekolah. Izin ngawaleun. Sabab di sekolah seueur remaja na karek nincak umur 17 tahun di mana remaja eta ngabutuhkeun edukasi jeung ngagunakeun hak sorana. Nah, itu maunya enggak? Maunya deui. Mangga kapawicara 2 kanggo masihan patarosan Katimpro. Abdi bade tumaros ka Ajra. Naon manfaatna kanggo murid ku ayana politik asup ka sakola? Manfaat politik masuk ke sekolah. Manfaatna politik Masuk ke sekolah. ke sekolah. Izin ngajawab. Manfaat atikan politik pikeun siswa penting pisan. Salian tinggal robah pola pikir oge pikeun ngaronjatkeun partisipasi siswa. Khususna siswa-siswi nu karek ngagaduhan hak sora. Dina siswa-siswi eta pasti melukeun edukasi atawa tata cara ngutarakeun hak suara nu bener. Mangga kapawicara 3 kanggo masihan patarosan Katimpro. Abdi bade tumaros ka Pahla. Naon tanggapan anjeun ngeunaan politik pamilu anu kamari diayakeun di sakola? Izin ngawaleun. Datangna anggota KPU nu kamari ka sakola mau manfaat pikeun urang anu bener-bener ngadangkeun itu sosialisasina. Jadi itu mah kumaha urangna gitu lamun urang ngadengkeun bener-bener urang bakal menang pemahaman tentang pemilu. Bisa disebutkan contohnya? Contoh kan tadi katanya yang mendengarkan nu ngadengekeun kan pasti apa gitu kan? Ari mana ngadengekeun? Jadi kemarin teh ngajelaskeun tentang pemilihan pemilu nu diayakeun di 2024 ke Februari. Tah, di antarana milih kahiji presiden, anu kadua DPR RI, anu katilu DPD, anu kaopat DPRD, anu hiji deui DPRD teh tingkat provinsi jeung DPRD tingkat kota. Politik teh kan wajib kan bagi kanu 17 tahun kaluhur kan. Nah, sedangkan kan kamari pasti seueur gitu nu 17 tahun kaluhur kan anu ngiring sosialisasi tah. Eta teh gitu kan sosialisasi teh pasti kanggo eta ditunjukeun teh kan. Tah, abi di tumaros gitu kan. Sosialisasi teh eta teh penting gitu, tapi kan lamun teu ngadangukeun sadayana mah kan jadi eta teh malah ngaganggu kana aktivitas pembelajaran. Salajengna katim netral kanggo masihan kacindekan salami hiji menit. Mohon atur nuhun moderator. Janten di dia abdi bade nyimpulkeun sareng kadua tim anu pro sareng kontra. Di dieu teh sabenerna tidak argumen dua-duana tos halus. Tetapi memang aya sababaraha jalmi anu masih kene di luar argumen. Jadi dia abdi bade nyimpulkeun politik mah sebenarnya halus,
Terapi mun bisa mah teu ngaganggu kana pelajaran oge jantenna kudu aya waktuna met teu bentrok sing anu diajar. Itu mohon cari. Hatur nuhun ka Ibu Guru dewan juri sareng pamilon debat nu hormat sim kuring kanggo parantos masihan waktosna. Debat kalawan mosi politik di sakola parantos tengsek mugi teu cukun alhamdulillahirabbil alamin. Debat ieu sim kuring ditutup. Sim kuring salaku pamunggu catur dina acara debat dinten ieu hapunten milih aya kalepatan dina mandu debat ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang milih tim pro. Anu pro. Pro. Milih tim kontra. Acung.